Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala nabiyyuna Muhammad, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala aydan, sayati zamanun ala ummati la yabqa minal islami illa ismuh wa la yabqa minal qur'ani illa rasmuh wa masajiduhum amiratun wa hiya kharabun minal huda wa ulama'uhum syarru man tahta adimis sama min indihim takhrujul fitanu wa fihim ta'ud. Al-mukarramun wal muhtaramun, yang mulia segenap para alimil ulama, para kiai, para ajengan, tokoh agama, tokoh masyarakat, bil khusus guru-guru kita yang mulia selaku tokoh masyarakat nuaya di wilayah Leles, Bukai Iji Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Arif, Al-Mukarram Bapak Kiai Abdul Hani, Al-Mukarram Bapak Kiai Ahmad Jazuli selaku Ketua MUI Desa Jagabita, Al-Mukarram Bapak Haji Astari, Bapak Omad Romi selaku tokoh pemuda Leles beserta seluruh pemuda-pemudi yang ada di wilayah Leles Jagabita, Bapak Kepala Desa atau yang mewakili yaitu Bapak Sekdes, Bapak Waludin, seluruh panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi kita Nabi besar Muhammad usami dihormat, mudah-mudahan sadayana sing selalu aya dina kawilujengan, aya dina rahmat sareng pahampura Allah Subhanahu wa taala. Akhinal kiram, pimpinan acara, para qori yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an, bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, calon haji, calon hajah, calon-calon tamu Allah Subhanahu wa taala. Ibu tos berangkat ibadah haji sadayana teh ajan ya. Ajan, hayong naik haji, hayong di lebat masjid do bapak haji. Teu hayang teuing aing naikkan haji mah. Didoakan mudah-mudahan ucan angkat ibadah haji dengan berkah memperingati Maulid Nabi sing aya panggilan ti Allah keur ngalaksanakeun ibadah haji. Amin ya rabbal. Pemuda ducan gaduh calon istri, mudah-mudahan berkah Maulid Nabi sing dipasian calon istri anu solehah. Nah, numpang harusna pang jomblona ka ciri ya. Kasadayana jamaah nusami hadirin wal hadrat rahimakumullah yang dimuliakan Allah. Pertama dan paling utama, mari bersama-sama kita panjatkan puja-puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah bi'adillah wa biqudratillah, kita semua masih dipanjangkan umur, sehat walafiat, masih diberikan kesempatan ku Allah keur milari kariduan Allah Subhanahu wa taala dengan menghadiri acara peringatan Maulid Nabi di malam ini. Mudah-mudahan kumpul ngariungna urang sadayana sehingga jantenkeun wasilah sareng sababiah turuna rahmat panghampura serta ridho Allah keur urang sadayana. Salawat dan salam
Semoga tercurah limpah ruahkan kepada baginda alam yang mulia Nabi kita bersama Habibana Al-Karim Nabi besar Muhammad. Tak lupa kepada para keluarga, para sahabat dan kita semua yang sudah mengikrarkan diri sebagai umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzmahnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Perjuangan masyarakat Leles, para pemuda, pemudi, seluruh donatur yang sudah menginfakkan harta, tenaga, pikiran dan lain sebagainya, kita saksikan bersama sebegini meriahnya, subhanallah. Kita sangat mengapresiasi, alhamdulillah. Mudah-mudahan langkah-langkah sadayana para pemuda serta tokoh masyarakat serta masyarakat di wilayah Leles di dia sing ditambih barokah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ditambah dengan cuaca yang sangat cerah, katingali di Parung Panjang cek simkuring ieu keur ngabangun mall di mana ya. Biasana pakai cahaya ge sok di mall. Tapi di sini acara peringatan Maulid Nabi, alhamdulillah. Insyaallah mudah-mudahan berkah melaksanakan peringatan Maulid Nabi, cita-cita orang dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadrat rahimakumullah yang dimuliakan Allah, hanya Nabi sampaikan bahwa penyakit manusia di akhir zaman yaitu du'ful yakin, lemah keyakinannya. Beda jeung kolot urang baheula, hirup liuk eueuh ragap teu aya, susah kabina-bina, usaha koreh-koreh cok anak loba, tapi aya bahasa seeutik mahi loba sok aya nyesana. Naon margina keyakinannya kuat kepada Allah, hirupna teu loba ngeluh. Beda jeung jalma di akhir zaman ayeuna loba ngeluh, usaha kabeh dilaksanakeun, itu dijingjing, ieu digandong, itu dibawa, tapi anger kumaha kang usaha, aduh ripuh. Ceu kumaha, waduh risih, makana ripuh saumur-umur. Naudzubillahi min. Banyak syukur nikmat kepada Allah. Ini janji Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Hayang ditambah nikmat ku Allah, sok syukuran heula nikmat nu aya. Insya kolot urang baheula laloba anak teu ngeluh. Nu ayeuna lamun ditanya ece boga anak sabaraha, aduh Bang Haji dua ge risih pusing capek meni borong kabeh. Kolot urang cete 10 tu nu 16 anakna teu ngomong capek, nah ibu karek boga anak dua geus ngomong capek. Pancena Bang Haji nu hiji nyusu kene, nu hiji hayang nyusu deui. Orang nyebut capek tembung nyusuan anak, eta anak diberi susu naon cete. Lah gampang ini mah loba Alfamart, Indomart, meuli we cenah susu sapi. Budak diberi susu sapi wae paingan asal ditah salat menihara rese. Kasep salat. Kok sapi we akhirna mah. Kasih asih, hidup berkah, banyak syukur nikmat kepada Allah. Insya jalan masih becek baheula mapai-mapai jalan satapak rek berangkat ke masjid, nyebrang wahangan mapai-mapai galangan sawah, musolah nagi butut kene can aya sapeker siga ayeuna boro-boroson sistem siga kieu. Paling bantar ngabejaan datang waktu sholat bedug ditabeu. Sarua jeung bedug sarua. Tong seuri tepuk tangan atuh ibu kali-kali. Ya. Terima kasih. Percis anak TK. Aya akal aing emprak. Jadi mana nebeh bedug diemprakan atuh ibu. Ada ilmunya, tidak sembarangan. Lamun di Lembur Simkuring di Kecamatan Dramaga, urang teh sakabupaten alhamdulillah. Orang ieu Bogor gane nya. Sami orang teh Kabupaten Bogor, Simkuring Bogor belah kidul, ieu Bogor belah galer patung-tung-tung. Ujung-ujung keunda alhamdulillah ditebangkeun ku Allah, alhamdulillah.
lamun zuhur asar isya saeutik 4 kali na beunang. Oh 4 kali ya supaya pemuda gagah ya boga ilmu na maklupan karena di masjid di akhir na bedug direbut panakolna wing na bedug dah yakin na bedug takol bedug sadaya na teu make ilmu. Ibu kalau luar kabeh dak jelema gelo ngadulang subuh-subuh disebut lagi jelema naon sebab teu make ilmu keleuweung adzan Allahu akbar Allahu akbar cek aki-aki teh ngeunaheun budak teh adzan mah ngeunah nyeri hate disepak cenah bieu diuk deui aki-aki ka juru. Pas aya ala sholah panjang ting poho kana tungtungna aya ala sholah Allahu akbar aki-aki hudang jang nih aya ala sholah Allahu akbar teh orang kawalat ku aki-aki kata kudu sing sopan santun ka kolot mah insya saya bangga di sini alhamdulillah pemuda leles kompak datang guru disambut sadayana hormat ka kolot alhamdulillah mudah-mudahan tambih rajin ibadah tambih tebal keimanan dan keyakinan kita kepada Allah. So tinggali sepuh urang masjid can agreng siga kieu baheula hanap nage can di keramik make palupu awi meunang meulahan didiukan kelobaan ngereket muka makanya kolot baheula mah rapi krek salat teu wanian make celana jero batak datang ka masjid teh porosot kok kolor gantungeun ka stop pake sampingna jadi musola baheula mah sok area kastopan gantungan baju aya 10 aki-aki salat 10 kok kolor baris itu kan beureum nu hejo nu koneng nu bodas baris kabeh imam takbir kabeh imam sujud kabeh beres sujud aya diuk di antara dua sujud palupuh awi menang melahan beda jeung keramik didiukan kelobaan ngereket muka bahkan yang si aki beren kokolot disampaikan ka stop nyompor sikina hiji ka handap imam udang Allahu akbar si aki telat udangna palupuh rapat manten aing kajepet terus salat meniru mai cai mata. Coba sekarang kita alhamdulillah masjidnya sudah agreng alhamdulillah jalan geus bararagus geus diaspal geus dibeton tengah liwatan jalan becek jarak ke masjid dekat tinggal urang daekna urang anu ngabangun masjidna kudu nama urang anu ngeusian masjid lain ngeusian anak mah teu kudu ngeusian. Nabi sampaikan man bana masjidan fid dunya banallahu lahu baitan fil jannah. Orang yang ketika hidup dalam dunia pernah membangunkan masjid Allah, maka di akhirat akan dibangunkan istana di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ieu masjid saki agrengna subhanallah. Kan enak bagi-bagi tugas. Pukul bedug anak muda, azan bikin ka budak mora. Komo kakori manusuarana geunah nu penapasna panjang. Imaman sok mengaku sepuh pasrahkeun ka sepuh ka guru urang insya enak kan kalau begitu kompak semua. Makanya ibu jamaah para bapak yang dimuliakan Allah supaya ieu masjid urang rame deui masjid pinuh deui orang tua bukan hanya menyuruh kepada anak tapi sekaligus memberikan contoh uswatun hasanah di hadapan anak-anak kita. Ada kan orang tua yang cuma jadi calo ke anak manitah ngaji indung nama nonton TV bapana kalah kang ngopi yang harapan kulubuhui aya nu gitu datang waktu sholat budak kerucing-ucingan ge dibentak ku bapana sholat budak lompat ke masjid sieun ku bapana datang ke masjid pas rek sholat culak cilek di barisan hareup ka tukang dengan bapana eueuh budak lain kalaka sholat balik deui ka imah nempo bapana keur cempelu we hareupeun TV cek bapana nih sia geus balik deui teh amat bapak kitu sholat akhirna dibalikeun ku anak naudzubillahi min
Ibu anak ingin menjadi anak yang soleh dan soleha, contohkan akhlak yang soleh dan soleh di hadapan anak kita. Sing hayang nanya ke ibu-ibu, jawab sing jujur ulah ngebohong. Osok cium tangan ka salah kita ra. Tah, utara ge api-api osok we keur kieu mah. Osok cenah satahun sakali. Naon hesena cium tangan ka salah keur berangkat ke mana-mana cium tangan, balik di mana-mana cium tangan, insya besar pahalanya ibu. Ibu cium tangan kepada suami mendapatkan pahala sama dengan mencium hajar aswad. Alhamdulillah. Hajar aswad teh batu hidung anu nempel di sudut Ka'bah. Eta pahalana gede. Urang ngahajakeun hayang nyium hajar aswad berangkat ibadah haji, berangkat umroh, kadang-kadang datang ka ditu karak-rek nepi geus kadorong deui, geus mundur deui. Ducan berangkat ibadah haji, ducan berangkat umroh. Sok di imah rek berangkat ke mana, balik di mana, salaki pulang dari mana, cium leungeunna, insyaallah sarua jeung nyium hajar aswad. Komo lamun leungeun salakina hideung mah mirip jeung hajar aswad. Sugi-sug keluar ti dapur koreleng mangul pacul. Anak narik berangkat sekolah cek indungna neng ningali hajar aswad teu cek anakna itu mi mangul pacul ya hajar aswad mangul pacul. Ibu cium tangan ke suami di hadapan anak akan pergi kemanapun pasti bakal cium tangan heula ka kolotna. Hal sebab dicontohkan. Ini kan kadang-kadang Pak maaf kita kurang kontrol, kurang kerja, kepanasan di jalan datang ke imah yang ngopi, mi kopi. Tanya pamajikan keur nyeuseuh di mah bak kesorangan. Bari ngelapan kesang cek pamajikan aing nyeuseuh can beres ditanya du kopi deui. Pamajikan nyeleneh hawa capek, emosi naik, nyieun olangan. Salaki asa teu dihargaan bari molotot tulak cangkeng dan tawang nyarekan ka pamajikan besar sia kehet. Nyebut kehet ka pamajikan teu sadar anak leutik keur biuk di geureun indungna. Ngadenge bapana ngomong kehet budak ngahulang. Arangsana kehet alus mah. Isuk-isuk rek berangkat sekolah mudag-mudag indungna kehet minta duit dari sekolah. Tau melotot anak nabi dicontohan ku indungna ku bapana. Ibu cium pipi suami gede pahalana sarojeng sedekah kuda 140 kuda. Alhamdulillah. Lah era rek nyiumna ge. Atuh make bahasa isyarat atuh. Salaki balik gawe ibu nangtung hareupeun lawang panto dadahan salaki ngupayan Pak kuda Pak kuda. Cek salakina hayangeun pipi aing cenah ieu. Gede ganjaranna. Termasuk bapak ayeuna jima jeung pamajikan malam Jumaah pahalana sarua jeung maehan Yahudi 70 Yahudi. Namun urang ka Palestina perang jeung Israel kadang-kadang katembak mantet. Tapi nu can berangkat ke Palestina nu boga pamajikan gas malam Jumaah bapak balik sholat isya bu samperkeun salaki tawaran Pak maehan Yahudi moal gitu. Cek salakina hayu mi siap jam 10 setar jungkal 70 Yahudi pararae kami subuh pamajikan salakina kokore deni nyakekan Yahudi deui yo cenah. Cek pamajikan sing eling bapak sia tadi can dikubur kabeh cenah. 70 atuh Yahudi teh. Inilah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibanggakan oleh umat-umat terdahulu. Nabinya paling mulia, umatnya pun dimuliakan Allah. Alhamdulillah. Umat Nabi Musa, umat Nabi Isa minta didoakan kepada masing-masing nabinya hayang dipanjangkan umur, hayang jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Di kitab Zabur, Taurat, Injil, apalagi di suhuf-suhuf terdahulu, di situ semua sudah dijelaskan akan lahirnya penutup anbiya mursalin, manusia paling dimuliakan Allah, manusia paling dicintai Allah, kekasihnya Allah, Habibullah, Habibur Rahman, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan umatnya pun dimuliakan Allah. Alhamdulillah. Jangan kecil hati jadi umat Nabi Muhammad. Walaupun kita hidup di penghujung zaman, orang bilang akhir zaman, hidup manusia sekarang umurnya pendek-pendek, beda dengan orang dulu. Jelema baheula anu sampaikan ke 1000 tahun umurna. Ayeuna ulah 1000 tahun neangan 100 tahun geus rada hararese, betul. Makin akhir, makin mendekati gerbang kiamat, usia manusia semakin pendek. Tapi walaupun seperti itu, umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad ketika mereka beriman dan beribadah kepada Allah,
pahala ibadahna dilipat gandakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Batakulah putus-putus orang ibadah ka Gusti Allah samampu urang. Ayeuna ngayakeun peringatan Maulid Nabi mampu dengan harta, ada pembangunan masjid mampu dengan tenaga, mampu dengan pikiran, dengan ide-ide yang baik, keluarkan. Semua tidak akan ada yang sia-sia. Ketika ikhlas dilaksanakan, insya Allah pahala akan terus mengalir untuk kita. Itu penting pan sing sanajan seetik gai ikhlas mah gede pahala, nah kamu bari gede ikhlas. Hanya umat di akhir zaman kan banyak yang punya sifat al-bakhil, medit, mereka jahe pantat kuningan, buntut kasiran, mereka hese cap jahe. Mata kurang India sok loba nyinggungan ke orang Indonesia, mereka hese rek mere, lamun rek mere kede mengkene sungkrukeun wae tah. Judulna ge bebeakan. Datang rek muludan, rek rajaban, rek ngabangun masjid. Kang sabaraha cenah ieu iuranna? Per kakak 100.000. Tah abdi keur boga milik hok tah 1 juta. Dan abdi mah yang ikhlas mung ria, mung kanyahoan ku batur. Ke lamun diumumkeun di masjid tong disebutkeun ngaran abdinya isin teu biasa ieu mah bejakeun we ti hamba Allah anu imah di deket masjid cenah warna beureum aya mobil Avanza. Kos nu heueuh hayang ikhlas mung ria tapi cirina mun kabeh disebutkeun. Ieu leungeun eueuh mataan giliran rek sedekah nyahoan na kantong aya duit 3 rupiah 10.000 5.000 jeung 1.000. Koropak liwat ngodok kana kantong dirampak rasa 10.000 gede teuing nya. Kasisikeun tah ieu 5.000 tah ieu panglepekna 1.000. Cokot teu ditingali heula asupkeun kana koropak liwat ningali kana kantong nu 10.000 nu eueuh. Kita bubar ngaji batur geus bubar baralik ka imahna ieu campelu hareupeun bantong masjid cek dekain kunaon mang teukeun balik cicing wae salah kasupkeun duit ditukeran deui astagfirullahaladzim. Kaciri bakhilna tapi insyaallah di dia bukti nyatana tingali sakieu mewahna ciri urang leles jaga bita pemurah hati dermawan baik dengan sesama. Alhamdulillah mudah-mudahan sing diangkat derajatna sadana ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi yang paling sabar. Karena setiap manusia yang punya iman akan diuji kesabarannya oleh Allah. Ada orang yang punya iman diuji dengan kekayaan. Hartanya banyak, jadi milioner, jadi orang kaya, diuji imannya oleh Allah. Apakah dia akan jadi orang bakhil atau jadi orang pemurah? Sabar, ingat di harta kita ada hak orang lain. Siapa? Hak fakir miskin dan anak yatim. Kasem manete geus beunghar. Hageura berangkat ibadah haji. Lah, mah ibadah haji mah pelesiran. Rek pelesiran merek jalan-jalan teu kudu ka Mekah, maka Ancol 2 juta mah ka Mekah 40 juta gede teuing. Orang kalau tipis iman sayang dengan harta seperti itu. Tuh keur ngabangun masjid, tuh ada anak yatim di pinggir rumah kita. Hageura bersedekah ka ditu atuh mana naonan urang teh hirup di keluarga teu aya susah kabina-bina baheula teh miskin mah menang ngumpulkeun saeutik-saeutik geus loba dibikeunna derek naon. Tipis iman. Jangankan untuk sedekah kepada orang lain, jangankan untuk infak jariah dan lain sebagainya, jangankan zakat, ternyata orang tua sendiri saja dilupakan. Naudzubillahi min. Kaya, lihat ada bahasa orang tua kaya anak pasti jadi raja. Hayang naon dipangmelikeun ku kolot. Boga imah agreng jeung anak, boga sawah lega jeung anak, kendaraan bagus jeung anak, duit loba, persiapan kabeh jeung anak. Kolot mah gitu. Anak jadi raja, tapi anak jadi orang kaya, tidak sedikit orang tua jadi pembantu di rumah anaknya, betul. Insya Allah dileles kuat iman pemuda yang kaya, insya Allah dermawan baik dengan orang tua. Amin ya Rabbal. Cok tingali kolot mah cing ibu hamil 8 bulan capek tuh. Jawab sing jujur capek tuh. Ngelahirkan nyeri tuh. Ning kereuna deui atuh. Inilah perempuan loba ngabohongna ongkoh capek nyeri pelanung.
makanya pantasnya solis kosidahan sok nyanyi geningan lagu ibu ngalem ka ibu. Ibu, ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi, sabar anaknya. Ngalamun ngaji dari itu. Ya Allah karim subhanallah. Saya pernah nanya sama istri, nih ai kereuna capek, abi lamun hayang nyawa capek na kereuna talian dulang na beuteung. Sok hayang nyawa salaki 8 bulan talian dulang na beuteung mah teu bangkung ta awak. Tapi istri kita Pak 9 bulan subhan. Sare geus bulan nama komo rek nang karak eungap, rek nang kuban sieun petus. Nyangigir asa kumaha boa. Allahu Akbar. Bayangkan orang tua kita, ibu kita mengandung kita dulu. Komo usum nyiram ninges pegang awak. Loba panyakit dararatang ningali sangu bau nepo salaki ijit nepo mito haliwat asa yang utah ningali duit maanger we hejo. Can pernah saumurna ningali ibu-ibu keur nyiram ijit karena duit can pernah. Kali-kali atuh ewa teh kana duit. Cek salaki lumayan ewa kana duit masing lilawe nyiramna. Candi sok aya parancah dina Sunda lamun ibu keur nyiram keur hamil boga kahayang teu dicumpunan ku salaki boga anak sok. Geuning nepi ka dia sok ngacah cenah. Teuing Kang eta teh ilmu ti mana boe eta? Dasarna kita beuh kateranganna. Nu puguh mah di mana ibu-ibu ngalahirkeun prak anak na ngacah. Hiji bogaan penyakit can bisa nyiduh geus sakitu we. Bisa nyiduh mah cager insyaallah. Jika salaki tengah puting salaki kerek dihudangkeun Kang kerek wae ngacah boga anak geura coba hudang hayang naon nih Mi pais karpet sekalian kulub sepatu gitu kan ieu boga hayang beda tinu sejen Kang naon lain jitrek dibejakeun sok sieun ngambek teu dibejakeun sok sieun ngacah boga anak wah Kang moal ngambek. Ayo sok bejakeun Kakang hayang naon teuing tengah peutingan dicumpunan ku Akang. Lain cenah Kang ai rek dicumpunan mah teu kudu ayeuna rek isuka pake toge mangga. Kan ari cenah berat rek ngomongna teh. Berat kumaha cenah hayang naon? Kabayang cenah Kang atahna sakitu ngeunahna kumaha sakna. Ngahuleng salakina atahna sakitu ngeunahna kumaha sakna. Heuh hayang naon cenah sebutkeun ka Akang. Akang janji. Pas disebutkan eta cenah Kang hayang pais anu Akang astagfirullahaladzim ngahulang salaki harita kene mangkana geus janji rek dicumponan cek salakina atuh sia teh nanaonan pirakeun wae hiji-hijina kudu diteuk-teuk atuh upan cenah Kang geus janji pamajikan mareup tibra ngadenge rek dicumponan ka hayangna atoh salaki teu beuseun sare molotot nepi ka isuk. Awak tunduh isuk-isuk berangkat gawe panon berem kene ngalamun aing kudu kumaha aing pas liwat kajamatan beureum dina cai aya lele keur ampul-ampulan teuing hawa tunduh teuing kumaha cek salakina ieu ditelak-telak rada sarua jeung nu aing cenah ieu akhirna ditewak eta lele dibawa ka imah diteuk-teuk dipotong bagian buntutna dipikeun bagian hulu diala langsung dipais ku salakina ai pamajikan keur ngaji balik ngaji pamajikan pais lele asak teuneun luhur meja neng tong geus dicomponan ku Akang geus dipotong Kang geus atuh sep meureun tinggal tunggulna geus sugana atuh cenah Kang sirungan deui cenah emang cau sirungan kumaha sok buka kadinya dibukakeun tekorna dibasisikeun bumbu konengna pas rek dihuapkeun cek pamajikanna Kang kunaon paingan ti peuting teranya asap aya kitu atuh aya mataan ieu cenah cek salakina geus rek aya mata rek aya naon geura huapkeun ka dinya teu cenah hiji deui Kang kunaon paingan sok getek aya kitu atuh aya kumisan cek salakina kacian delo. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bayangkan orang tua kita mengandung kita 8 bulan ibu siap-siap lek ngalahirkeun anak di sini Pak. Setia kita kepada istri tujukan bukan hanya di pengantin baru.
baheula mah keur anyar panganten bahasa ge meni ngeunah meni papah mamah papih mamih apih amih mih bihun diborong kabeh. Ayeuna kasalaki nyebut lagi bapak sia, salaki ka pamajikan jadi emas sia. Baheula mah ka mana-mana pacekal-cekal leungeun meni siga nu dilem. Pan budak leutik mah sok nanya geuning selektif, Kang cenah kunaon sih panganten anyar pacekal-cekal leungeun wae. Ai sia nu kitu ditanyakeun ngeunaheun bener mesra. Lain Pak lamun pacekal-cekal suku mun teu lalabuh cenah. We carita mah tatarucingan budak teh berenang. Lepas cekel ku salaki sorolok gedeblu pamajikan ragag. Cek salakina euleuh obis. Nyebut gebis meni obis. Meni cacadelan anyar keneh nyaah ka pamajikan. Cek salakina uah hudang maksudna mah meni uah. Subhanallah, datang ke kamar diuk duaan ai salaki tukang udun seep rokona berangkat heula ka warung pamajikan ngadutun we nungguan salaki lila. Tapi pas datang mah cacadelan pamajikanna bari melotot ana aeti. Ka mana wae sih meni ana aeti. Cek salakina bari ngahulang ieu kunaon je cacadelan kieu pamajikan aing teh. Nurutan salakina etel kok. Meser apa? Meni etel kok. Salaki hareudang balik ti warung mukaan baju gorowok pamajikan anjing cot. Naon encing cot lain kancing lesot. Salakina kapalang guang ditembalan neng ngacun amak. Naon Kang ngacun amak? Rek na kasur rek na samak sana gitu. Makanya ada bahasa jalan-jalan ke pasar baru jangan lupa beli kedondong paling enak pengantin baru masuk kamar minta digendong. Pah gendong gabruk bawa ke kamar. Sok geus karolot model kieu geus loba anak loba incu. Beres dahar di dapur ngariung kabehan ibu ngomong ka salaki, "Bah gandong atuh digandong moal." Digandong ngan dibebeutkeun harita keneh. Kolot-kolot loba laga. Jalan-jalan ke pasar baru jangan lupa beli bisitan paling enak pengantin baru masuk kamar cubit-cubitan. Dicibit ku salaki nu pegang genteng rek ketihan tengah mah. Eta cacadelan ubit agi cenah. Cibit teh meni ubit agi. 9 bulan ibu siap-siap akan melahirkan anak. Suami tunjukkan setia kepada istri. Dampingi istri kita yang akan melahirkan. Jawab sing jujur. Lamun ibu rek ngajuru salaki agigireun atoh teu. Minimal mantuan ngadoa lain ngaheujeun eta. Ya ajaran ti mana ngaheujeun ya? Ibu mah ngaheujeun wajar rek keluarkan anak, salaki ngajar rek keluarkan naon atuh? Ada tarbiyah dalam Islam. Artinya apa? Orang tua ingin punya anak soleh dan soleha. Terapkan perintah ulama. 4 bulan ibu ngandung, ibu hamil, di situ anak kita dihidupkan oleh Allah. Ditiupkeun ruh ku malaikat. Usik karasana beuteung ibu. Langsung disambut dengan kalam Allah. Dibacakan surah Yusuf, Maryam, Tabarok, Waqiah, Ad-Dukhan, Al-Kahfi, surah Yasin. Ada yang sampai 1 khataman Al-Quran. 7 bulan selamat tandai, 9 bulan bersut anak lahir, suami mendampingi istri. Ada tugas dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ketika anak lahir, buru-buru adanan cepil nu belah kanan, komatan cepil nu belah kiri. Budak keur aya-ayaan cerik, ngadegi bapana adzan Allahu akbar, cep cicing, kos gaangkat tincak. Molotot tebokan beut bapana. Rupana budak keur mikir, bapak aing jore awas cenah ieu. Nyambung 4 bulan dibacakan Quran, pas lahir mendengar kalimat takbir mengagungkan Allah. 7 poe disaprak lahir. Di situ ada lagi kewajiban orang tua kepada anak. Mana nomor kahiji? Ayyuh sina ismahu, baguskeun ngaran anak-anak urang sadayana insya. Ngawaris ngaran ka anak ulah padu wae. Tina Quran mangga nami Asmaul Husna silahkan, nami Anbiya Mursalin silahkan, nama para malaikat mangga. Hanya sayang 1000 sayang. Sekarang kan banyak diganti nama dari orang tua, betul? Kerletik mah ditanya saha kasep namina Ibrahim, euy ngaran nabi. Aing geus gede sangaran euy Bram. Ismail jadi Mekal. Allahu Akbar, subhanallah, digararanti
makanya ada bahasa zaman sekarang, zaman sinting, banyak pemuda pakai anting, anak perawan pada bunting, nenek-nenek di keriting. Ini hayang marake lejing akhir zaman. Cek sini inilah salaki aing geus paeh, duit aing loba keneh, mun aing maot paling puicu aing ya duit. Aing hayang nguberan kulit, hayang karenceng deui. Hayang make lejing cara budak ora. Berangkat ke tukang salon kecantikan mah duit sakeresek. Jang pangubarankeun kulit mak mah yang kerenceng deui hayang make lejing. Cik tukang salon kecantikan atuh mah di mana ubarna ke Amerika ge moal manggih. Tuh duit mah sakeresek kabeh jeung maneh. Cek anak buahna Kang akalan we. Akhirna ini digolerkeun luhur meja. Nu saurang ngurut ti handap saurang ngabedol kulitna tina luhur sirah. Beres gumalkeun luhur sirahna. Beres mah pas ningalikeun leungeun, bener mah jadi karenceng deui. Atuh mah bisa make lejing deui, bisa mah. Pas nyabakan luhur sirah, ini luhur sirah mah naon segede bola. Papan eta cenah kulit mah dibedol ka luhur. Tapi pas ngaca si mah kaget, ini mah jadi janggotan kieu. Mah hampura nu handap kabedol cicing di dinya cenah. Atuh aya-aya wae gaweul teh kamalinaan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kan orang-orang yang benci dengan Islam sengaja masukkan budaya mereka ke kita. Banyak wanita muslimah sekarang yang sudah berubah, berpakaian bukan berbusana muslimah lagi, tapi busananya busana akhlakul Yahudi dan Nasrani. Naudzubillah amin. Ya Allah karim. Dulu berpakaian rapi, pakai kerudung rapi. Coba lamun kieu pan katingali adem. Nganu biasa make tiung jeung teu biasa kaciri. Nu teu biasa make tiung mah sok nyarareng soal make tiungna kieu. Atuh geus ibu tong diomekeun jadi kanyawan atuh. Ngaji lila sakedeung teu betah bujur ararateul. Sadisen gusar geser nyangan sendal pura-pura kacai koroles balik panggeulana. Datang ka imah panto imah can dibuka tiung geus leupas ti heula hareudang. Alung-alungkeun kana kastop blower. Beres buka tiung aya RT namu. Assalamualaikum. Ngintip na jandela. Aya Pak RT. Era bener rek nyamperkeun RT teu make tiung, nyoba tiung tina kastop bari lempang teu dicileuk heula. Tiung lesang murag nu kacokot sempak salakina. Pengbrengkeun we geus nasirah. Pas mugaan panto RT teh bisa ngomong bari tunggul ngan susurian eta RT. Kunaon sih Pak eta susurian we? Tanah kaca aya naon gua. Pas nyilu kana kaca innalillahi. Mun cipanto teu kaluar deui. Sempak nasirah tuh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kasih nama yang baik. Anak abah tuh tina Quran kabeh 7 anak abah. Sangaran abah lalaki kabeh nu hiji bismillahirrahmanirrahim. Woi panjang amat panggilanna sabah Ohim. Nu ka-7 gue maghdubi alaihim waladdallin panggilanna Dolin. Ai pagawean odole jeung ulin. Abah majang mun rek ngumpulkeun anak sabab tinggal kiungkul manggilna Al-Fatihah. Kumpul kabeh tina Fatihah. Ini tolong jual ibu-ibu anak ece tuh tina Quran awewe sangarana ce Siti Syaiton. Tina Quran ge setan mah ulah tuh. Nama Asmaul Husna Wallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Innal tis'an wa tis'in asman wa man ahsaha dakhalal jannah. Allah mempunyai 99 nama yang baik, wariskan kepada anak-anak kita insya. Kenapa nama harus baik? Karena nama adalah doa. Kalau nama kita sesuai dengan syariat Islam, insya Allah akan jadi doa untuk kita dunia akhirat. Beres diwaris nami, cukur rambut di marhabaan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Cukur rambutna bari di marhabaan, kuningkeun ka hareupeun jamaah kabeh. Beda baheula mah istuning marhaba ban di urang. Malam Jumaah masjid pinuh, musholah pinuh, majlis taklim pinuh, marhaba rame. Ayeuna masjid geus agreng.
nu marhabana teu aya tinggal pasukan inti we aki-aki tiluan ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika nyaho aki-aki keur marhaba tatangga masjidnya teh radio kenceng teuing ai lagu-lagu Sunda meni harus ka jero masjid kadenge cag di dieu aki-aki sing haruleng ngadekeun lagu geus semetia cek nu saurang dak itanggosan carita cinta nu urang pada aya bahasa cinta beureun inget ka pamajikan da geus maranaon sing salegruk cererik di jero masjid jika kidul ay berembang lalumpatan ka ulah kitu jika kaler lompat ke belah kaler ngulon ngetan moal nyeram bingung aing lumpang ka mana tuh cenah geus aya kakaitan antara orang duaan lain nyai lain akang orang geus lain-lainna lain teruskan ulah tah geningan arapaleun kabeh subhanallah marhaba cinta kita kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing seueur maca sholawat insya hanya susahnya mengistiqomahkan kebaikan bukan main Pak sampai Imam Ghazali mengatakan la khaira fi khairin la yadum bal syarrun la yadum khairun min khairin la yadum artinya kebaikan yang tidak diistiqomahkan akan kalah dengan kejelekan yang tidak diistiqomahkan baheula maca yasin nepi ka beres sambung shalawat nariah can aya TV can aya HP ayeuna geus aya TV ibu keryasinan bismillahirrahmanirrahim yasin anak ngalumpat di tengah imah gegedor mak si boy tara mak sadaqallahul azim akarak yasin ungkul Quran ditutupkeun pindah ka hareupeun TV maijah naik haji dararatang Prabu Siliwangi kian santang nyalampeurkeun akhirna kerek hareupeun TV teu salat isya acan naudzubillahi min subuh pas udang kadenge meureun adzan di masjid as-salatu khairum minan naum udangkeun salaki Pak itu bedug di masjid oh bedug mah di masjid udang mah henteu tapi ka imam takbir Allahu akbar kang geus mulai itu salatan tinggal lagi cuman biakeun ya tuh terus tunjung tipis iman ngedul ibadah aya we alasan betul pamajikan beureun keheul ka salaki ngaudangkeun teukeun hudang buru-buru ngalawudu make mukena ngamparkeun sajadah hareupeun salaki nu keur kerek niatna meuni kencang usolli ala hadzal mayyit jeung pamajikan lupa salakina aing disalatin ku pamajikan cenah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala selesai diwaris nami, selesai dimarhaban dicukur rambutna, yang ketiga sok akikahan. Ini tarbiyah dalam Islam. Kenapa harus diakikahin? Setiap anak yang terlahir ke dalam dunia itu tergadaikan oleh akikahnya. Mun lalaki biasa utama dombana 2, mun awewe cukup hiji. Cek ibu anak abdi awewe boga dombana leutik boneka cantik dari India ting bena leutik olahkeun China sing loba ngalah walatra kabagian kabeh insya Allah ulah cara di ditu usum korban panitia lu bentet hulu kanyut kabeh ku panitia lebah nini dibere kerewedan daging liat saroplok kuntuna gara-gara anu korban huntu ini korban coplok kuntu ulah nini huntu geus utak atek tinggal dua ngadageng daging liat jadi coplok huntu nu buta bisa jadi bentak aya nu buta jeung nu bongkok ngabatur cek nu buta bongkok aing boga duit 100.000 co aing hayang daang di restoran pan mata aing mah cenah teu ningali cek nu bongkok cenah ningali duitna bener 100.000 cokot ku nu bongkok kantongan digeneng nu buta dibawa dituntun ka restoran datang ke restoran cek nu bongkok hianat si eta mah buta ieu moal ningalieun tukeran heula paling duitna tukeran 50 ribuan 50.000 di kantongan 50.000 dibalanjakeun
aing beres ngabalanjakeun teu adil keneh wae ai daging nu arempuk diteuneun hareupeun nu bongkok ai tulang kaleng jeung kerewe dan daging liatna diteuneun hareupeun nu buta cek nu bongkok tak kadang restoran geus aya reupeun mah teu huapkeun ka dinya dirampak ku nu buta ieu lain heuh cek gegel pas digegel ning liat emang liat kadang restoran masih kencang gegelna nu buta nepi ka narik napas saking kencengna katarik urat panon ayu brai teh beunta cager harita keneh eta ningali kana peja kadangan bararagus meunah hareupeun nu bongkok kabeh aya hareupeun manehna tulang taling jeung daging liat rumasa meh nu boga duit ngambek nyokot gelas baedogeun kana bongkokna ai beuk teh cager harita keneh nu bongkok rek ngambek teh jadi cek nu buta ulah ngambek sia bongkok maneh bongkok jeung cager aing buta jadi cager geus sasalaman we sasalaman di restoran balik di restoran datang ka jalan ke usum rambutan cek nu buta anyar cager kok naon eta mah di baragus kitu eta teh rambutan oh nu kitu rambutan teh heupan aing kamari mah buta cara teu ningali so aing hayang ulah cenah batur nu buta anyar cager nyahoeun nu bongkok tukang hianat ngodok kantong duit 10.000 ieu aing boga 10.000 padahal nu bongkok geus 50.000 menang korupsi dasar tukang korupsi dicokot keneh wae 10.000 di kantongan naik kana rambutan batur ai gedeblug grag-grag ninggal terdas ai bek teh bongkok deui eta keneh jeung sirikeun meuni heuh nepi ka peureum ai rek bentar teh teu bisa we buta deui contoh jelema teu syukur nikmat ka Allah naudzubillah amin cek Raden Syahid cek Sunan Kalijaga mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane yuk sorak-sorak hore mumpung Allah masih sehatkan kita Allah masih panjangkan umur kita Allah masih hidupkan kita gunakan nikmat hidup sehat dan panjang umur ini untuk beribadah kepada Allah insya geus datang penyakit manten mah geus teu walakaya mah geus teu bisa hudang-hudang acan mah tinggal tetesan air mata nu ngalir narambah dina pipina hayang ibadah geus teu walakaya hayang itu hayang ieu geus teu mampu naon-naon ayeuna mumpung disehatkeun keneh ku Allah mangga urang laksanakeun ibadah ka Allah insya kunaon disebut Sunan Kalijaga karena ketika muraqabahnya kepada Allah cek bahasa santri mah musyahadah mun cek bahasa urang Bogor mah tapa Raden Syahid di sisi wahangan bari zikir ka Allah Allahumma ij'alni sabura waj'alni syakura waj'al fi aini sagira wa fi a'yunin nasi kabira eta nu dibaca ku Raden Syahid saking lilana diuk di sisi wahangan nepi kalukutan awakna bayangkan manusia duduk di pinggir kali nepi kalukutan kira-kira sabaraha tahun calikna Allahu a'lam mata wajar mendapat gelar Sunan Kalijaga ayeuna ge di urang loba nu nurutan nganti balik Sunan Jaga Kali karya nyekel jujur sisi wahangan aya desa musep aya ai hobi mah hese nya Kang nu penting mah daunna ngalaksanakeun hobi-hobi tapi lamun ibadah insya ngan tukang musep hese rek maraju hirupna hese maju saeutik nyebur nya wahangan atuh hareupeuna hadirin wal hadirat rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sambungkan dengan yang ketiga ada tarbiyah ba'dal wiladah. Mana tarbiyah ba'dal wiladah? Anak selesai di akikahan, anak siap menerima ilmu Allah, cek Kangjeng Rasul ayyu'allimahul kitabah, ajarkeun heula Al-Qur'an ka anak-anak urang insya. Da baheula mah sok rajin ngajar ka anak teh saha indung. Cek indung neng geulis ka dieu cenah tuturutanna nyebut teh tuturutan. Kenapa disebut tuturutan? Sebab indung nu maca anak nurutan. Turutan uminya bafataba mim domamu bafamu turutan gua anak alif domahu mim kasromi umi turutan ku budak geus bisa ngejah yang di alam mah neng udah bisa coba mama pengen dengerin ya mah iya mim patamata patata mim domamu matamu celangung saja tapi dah bari nunjuk pun kana mata inungna anak sudah diajarkan Al-Quran anak sudah mau masuk masjid insya Allah akan banyak generasi penerus yang akan memakmurkan masjid kita amin ya Rabbal yang dikhawatirkan oleh Nabi wa masajiduhum amiratun wa hiya kharabun minal huda umat Islam nanti di akhir zaman bakal pabagus-bagusnya masjid pa agreng-agreng pa gede-gede tapi asina kharabun minal huda kosong tina hidayah Allah naudzubillah amin sok we tingali Kang Cepunten
makanya bedana adzan di Mekah jeung di urang lamun lebah subuh, lamun di Mekah as-sholana panjang naumna pendek. As-sholatu khairum minan naum. Eta teh isyarah di Mekah mah salatna lila sarena sagedeung. Rek salat subuh jam 3 geus berangkat di hotel. Rek salat subuh jam 2 geus sararudang berangkat ke masjid. Ai di urang mah tibalik aslana pendek naumna nu pandang nu panjang. As-salatu khairum minan naum. Da di urang mah salatna sakedeung sarena nu lila. Betul? Tarawih saja di bulan Ramadan di Mekah makang tarawih teh 4 jam. Kenapa 4 jam? Di Mekah tarawih imamna sapenting mengkhatamkan 1 juz Al-Qur'an. Salatna anca maca Qur'an. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Genahan tu amin lagi idolina lalaunan mah. Ieu kan kadang-kadang aya imam anti seni. Lah imaman kudu sena-seni kumaha dewek we. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin kumaha? Pelan 1 malam 1 juz khatam Al-Qur'an dalam 1 bulan Ramadan. Subhan diurang lamun tarawih 4 jam imam nyeleuk ka tukang bersih makmum eueuh hiji acan. Kenapa? Sabarnya beda, betul. Makanya cek DKM aing kudu kumaha neangan imamnya di imaman ku kolot sing jarebea. Iya imamna lila ieu mah. Bubar ti heula. Kapaksa DKM neangan imam nu ngora. Datang nu ngora imam teu tanggung Fatihah di sana paskeun. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saking semangatna amin pas merek demo. Cek budak ora tah ieu karak imam ekpres. Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Budak ngora kahayangna aki-aki di tukang riweuh dak sujud deui sujud deui. Aing can sarokaat rokaat acan. Nini katincekmu kena namun muter-muter di tukang. Karunya gancang teuing ulah laun teuing oge yang sedang-sedang. Aki-aki maksakeun milu 10 rakaat teu kuat pingsan cungkel. Gotong ku budak ngora asupkeun kana kulung bedug. Bar tarawih aki-aki ulang-ulang na kulung bedug. Poe kabat baru melampu apa ieu. Buku baturna kulung bedug. Perlu ada yang sabar. Insya ajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Dawuh Kangjeng Rasul, baca ku anjeun Al-Qur'an karena Al-Qur'an nanti di hari kiamat bakal nyafaatan ka urang sadayana. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Anak daikeun ke masjid. Tadi teh akan geus bagi-bagi tugas maenak. Ieu manuadan ku aki-aki as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Beres adzan gedebruk salat sunah tiluan. Beres salat sunnah bari diuk keluar ridan nungguan imam bagi berang can datang keneh wae. Nu saurang nanyakeun kausar ka mana? Can datang keneh wae. Tu hiji tatanggana beureuceuk apaleun. Weuh cenah ka Cirebon keur jarah can balik.
nu ngimaman saha ieu siling dorong tiluan mundur kabeh da rumah selain imam keur bingung neangan imam nungguan imam datang saurang agi-agi kene baturna Waalaikumsalam deuk tiluan gas bayang maneh imaman nya batur ge sarua nu karek datang lain imam mundur maju mung anjeun salahan wah geura ka hareup daripada teu berjamaah maksakeun atuh ceuk ka hareup ngan memeh imaman ngomong heula awas sia teuing sirikeun aing geus geura ka hareup dah usolli fardu subhi Allahu akbar ada makmum lagi aki-aki kabeh atuh Allahu akbar baca Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin pokona hatam Fatihah mah geus apal ti leutik ngan maklum teu biasa dipake ngimaman keder batur goiri lemah nama gurawil inna sholati manu kesuginya manu kesugi ghairil maghdubi alaihim waladdallin jeung tukang aya budak ngora karak insaf daikeun ka masjid pas muakeun pato masjid aki-aki keur ambin balik deui teu jadi panggang ai teu biasa mah hese sagala ge seberes waladolin cicing ngahulang rek langsung ruku sok sieun salah rek maca surat sajadah teu apal kapaksa cicing bekirila nu tukang beki ngeleter tuurna komplain gorowok saurang cicing wae baca tuh suratna dielingan kuno tukang ditang maca surat sajadah kalakan nembalan naon atunya nya ngobrol aja nama nu tukang kuliah we kuliah ingat imam da sok kuliah we sakatabrangna dibaca kuliah ayyuhal ghafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abidun ma a'bud wala ana abidu ma abadtum wala antum abidun ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abidun ma abud wala ana abidum ma abadtum cenah tuang ieu antum deui abud di bejaan deui ku tukang mam lakum namalan dewa lakum aing poho lakum dinukum waladdallin amin teu beres salat. Maka nih anak muda-mudi generasi penerus subhanal yaum rijalul qad pemuda hari ini pemimpin di masa yang akan datang mudah-mudahan Allah jadikan pemuda-pemuda leles menjadi pemimpin-pemimpin bangsa pemimpin-pemimpin agama yang berkualitas dengan iman dan takwa kuat kepada Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya Rabbal jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Nabi manusia paling sabar ujian Rasulullah bukan main beratnya ketika mendakwahkan agama Allah. Artinya apa? Orang yang menuju ridho Allah, orang yang beriman kepada Allah, imannya selalu diuji. Ada tadi yang diuji dengan kekayaan, ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan jabatan, dengan ketampanan, dengan kecantikan dan lain sebagainya. Ini adalah ujian keimanan dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan saja Rasulullah ketika berangkat ke masjid, di tengah jalan ketemu sama orang-orang yang benci dengan Nabi. Nabi dipanggil, "Hai Muhammad." Pas Nabi nyilek, wajah Rasulullah diludahi oleh orang kafir. Apakah Nabi marah? Oh tidak. Nabi tidak marah. Bahkan Nabi membalas dengan untayan doa yang paling utama. Nabi ucapkan, "Alhamdulillah." Bayangkan, manusia paling dicintai Allah, kekasihnya Allah, wajahnya yang penuh dengan cahaya diludahi oleh orang kafir. Nabi bahkan mengucapkan alhamdulillah. Lamun orang geus gaya model kirek berangkat ngaji di jalan beungeut di Ciduhan ku tatangga, kira-kira orang arek alhamdulillah apa rek haram jadah? Geus lain haram jadah deui sapatu aing mah teu maclang kana huntuna. Nabi sabar, contohkan sikap sabarnya ya Allah karim subhanallah. Dan Nabi adalah manusia paling pandai memberikan contoh yang baik kepada umat. Ketika Nabi perintahkan kita untuk melaksanakan sholat, apa Nabi sabdakan? Sallu kama ra'aitumuni usolli.
sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nabi contohkan di hadapan umat. Ketika orang tua sama memberikan contoh yang baik kepada anak, insya Allah anak pun akan ikut dengan akhlak yang baik. Anak tileletik tadi diajar ibadah, tadi diajar sholat. Akhirnya bagi gede tak apal karena sholat acan. Bobogohan menangkan teh santrinya anak haji ngimah deket masjid. Jabak gelis, jabak benghar, jadal demprol, jadal denok, kabeh hari dinya. Lila nikah, nges nikah beren era boga pemajikan ahli ibadah ai mah tara salat. Nanyakeun ka pamajikan neng akang isin lamun teu salat mah teu kaomongkeun goreng keluarga di dieu. Wayahna akang ajarkeun salat. Ceuk pamajikan alhamdulillah Gusti salat di abdi menang hidayah ti Gusti arek ibadah. Pamajikanna pinter ceuk pamajikan akang geus lah ayeuna mah urang langsung belajar wudu heula. Diajarkan wudu, dipakekan samping kopiah jeung bajuna, can diterangkan rukun salat yang fardu wuduna besi lieureun manten. Datang di masjid kadeng ada bebedug maghrib. Pemajikan akang itu bedug di masjid, naoneng bedug sugan akang geludug teu apal kana bedug-bedug acan. Cenah akang kudu kumaha ke di masjid. Urang mah jadi makmum ieu. Di masjid aya imamna, ibarat naik mobil, urang mah tinggal diuk aya supirna. Maksudna eta nu nangtung saurang di hareup ngaranna imam. Pokona akang datang ke masjid nangtung weh tukangan imam. Geus rek kumaha-kumaha ge tuturkeun imam. Ke di mana imam keluar di masjid, nges akange keluar di masjid, sakitu-kituna ilmu ti pamajikanna. Datang ke masjid keur qomat, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Diri imam ka pangimbaran ditunjuk, wasalah ieu ngaran Mang Imam teh. Nyebutna ge Mang Imam. Pas qomat selesai imam nangtung di pangimbaran, sesuai petunjuk pamajikanna, nangtung pas tukangan imam. Batur nuka kanan nuka kiri nuka tukang main malempengan imam ai salat maghrib cek imam usolli fardal maghrib salat rakaat mustaqbil qiblati adan imam lillahi taala Allahu akbar ningali batur ngangkatkeun leungeun bari ngucapkeun Allahu akbar meh nurutan da titan nurutan imam ku pamajikanna Allahu akbar cek hatena horeng cetek salat sugan ai harares cana naon geus takabur geus sombong. Imam maca Fatihah pan ai maghrib isya subuh masuk dikencengkeun. Cek imam bismillahirrahmanirrahim. Nu sejen keur maca doa iftitah ai celengkeung maena sorangan di tukang maca bismillahna kenceng. Bismillahirrahmanirrahim. Imam can ngadengieun. Nu ngadengieun percis anu gigireun manehna bari nyileuk kenceng amat baca bismillah na ieu. Nu bieu ngomong ditegor ku babaturanna bari ditunjuk, sia salat teu meunang ngomong oge. Nu bieu ngomong ditunjuk ku babaturanna nu hiji deui eta sia ngomong. Nu saurang di juru bari sidakep hadena aing mah teu ngomong cenah. Atuh ngomong kabeh nu tukang. Imam can curiga neruskan bacaan alhamdulillahi rabbil alamin. Tukang nuturkeun dewe saurang alhamdulillahi rabbil alamin. Imam karang ngadenge cek imam keke ieu kenceng amat di tukang ieu. Imam jelema soleh teu ujug-ujug suudon kabatur kama qala Roma Irama mengapa ngek kau suka nguk saling membukakan aib sesama kesana ngek kesini ngek kau ceritakan kejelekannya semut di seberang lautan jelas kelihatan kejadi pelupuk mata tidak kelihatan keterlaluan ngekok lagu nage ngakekok. Imam ibda binafsi konstrinasi cek imam kahade aing salah balik deui bari laun imam alhamdulillahi rabbil alamin nu tukang meuni sarua meuni laun alhamdulillahi rabbil alamin cek imam age mengaledek atuh sakae aing mah
makmum kekeh patokan ti pamajikan kita nuturkeun imam ai imam asa diledek ngan cek imam coos sakali deui sia awas ya imam geus robah hatena bari ngambek bacana alhamdulillahirabbil alamin nu tukang meni sarua alhamdulillahirabbil alamin eta imam tadinya yang hareup ka kiblat balik kanan jangan belah timur ditunjuk ieu imam ai syarek salat apa rek lalagaan nunjuk deui ka imam ai syarek salat apa rek lalagaan imam bingung kang nanyakeun ka nu sabelah punten cenah yang naros hiji mah gelo lain ieu manehna nanya ka nu sabelah bari nunjuk ka imam punten cenah yang naros hiji mah gelo lain ieu imam diimah ke loba masalah datang ke masjid asa diledek ku jelema gelo akhirna geus teu tahan emosi kelompok ditampiling nampiling deui ka imam disepak nyepak deui diciduhan-ciduhan deui ulet di jero masjid teu bisa dipisahkeun nempo pantau masjid molongo imam ngalehan cek imam kieu carana aing mending ngalehan imam lompat keluar ti masjid cek pamajikanna kang lamun imam keluar ti masjid geus akange keluar we ti masjid mudah imam keluar ti masjid imam lompat meh lagi lompat imam nagok meh lagi nagok imam rek balik ka imam mangih tanyakan geus kacapean beureun imam bodoh ting aing digebugan cek imam geus pasrah imam diuk ditanyakan aing gek teh diuk gigireun imam cek imam aisyana naonan ngomong deui ka imam aisyana naonan Allahu akbar naudzubillah imin mangga ajarkan ibu bapak kepada anak-anak kita ajaran pendidikan agama mudah-mudahan anak urang jantan anak anu soleh sareng solehah sehingga harapan kita nanti di akhirat anak menjadi itqun minan nar bisa membebaskan dari siksa api neraka untuk kedua orang tuanya amin manusia kata Nabi al insanu mahul khata' wa nisyan jelema mah tempatna poho jeung salah bener wae lain malaikat salah wae lain syait jelema mah aya salah aya benerna keur lebah salahna urang tobat ka Gusti Allah minta hampura ka Gusti Allah insyaallah untuk umat Nabi Muhammad beda dengan umat-umat terdahulu umat Nabi Musa lamun tobat ka Gusti Allah lamun can meupeuskeun sirah can dihampura dosana tapi umat Nabi Muhammad Nabi sampaikan at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalahu orang yang bertobat dari dosanya sehingga dihampura dosana ku Gusti Allah maka itu orang sama dengan seperti tidak pernah berbuat dan melaksanakan dosa sedikit pun alhamdulillah mudah-mudahan uih nanti dia orang sing dihampura dosa ku Allah Subhanahu wa taala astagfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin sakituna kapihatur hapunten anu kasuhun saseueun sabanjeureun sing aya barokah sing aya manfaatna mudah-mudahan panjang umur sehat walafiat tiasa tepang dina waktu sareng acara nu sanesna Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina maulana innaka antat tawwabur rahim rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ala minkum bila taufiq wal hidayah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.